Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan. Ta ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo. Lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil? Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi we teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang proyek kaset naon Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven atanapi naon sok. Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapa sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya. Pak, abi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji Mang. Kayak sakedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Hutang saha? Eta utang nu biemen. Mang, beja mang, Ka mana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, tos we di dieu. Neng betliren di dieu. Dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh Neng. Nyos we mang di dieu. Ya artosna nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut
eta mah cekes, nyekes, gasolin teh suka jadi bari lempang. Hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di Astana Gede. Jabah hujan ngaderincik. Nah atuh keur kitu teh buru dul teh ti palebah Astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung? Yuk. Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gaya. Jempleng. Gaya. Ah. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh kalokalisasi wae pada melana teh. Nah, atuh menikah di nyawai. Nah, teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi dah kumaha. Meni tiap wengi kalokalisasi teh. Nah, ari Cece meni sigala laki deung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi kadituna teh. Nah, berbisa kitu, narek naon atuh kadinya teh. Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? 10 bungkus, nu tilu lada nasi seueur, nu tilu deui henteu lada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, 2 teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu mentah hayam menta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa aya sabaraha? Sekedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Aya 4, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sekedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah menarikeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ya teh. Eta mah lentar aja Jang. Rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh abdi eta napi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Aijo, kamu tadi makan kacang di sini ya?
Bener pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya pak? Udah yang rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Ah, siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Tuh Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Mohon Pak, da abdi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana sabaraha kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh menara kembar anu di Masjid Raya. Bejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade. Naon kah yang hidup teh cu? Kieu ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokoknya ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir, Ya, siap ki siap. Naon? Nu terakhir naon ki? hidup kudu mawa mercy bodas, hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Oh, kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, ayah kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya Canggih Guide. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betul didinya betul. Sakit ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Mohon, mamahna ya teh? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, ke kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana?